Jadi di dalam teman Sunda itu ada 3 langgam. Yang pertama Cianjuran, kedua Cigawiran, ketiga Pageragengan. Kayak gitu Pageragengan. Jadi kalau Asmarandana Buhun yang biasa kita ajarkan kepada anak-anak di sekolah seperti kata persahiji negeri negeri jamin erak sadana tilar kadaton narumata keluasan di nawawaring tresna sungkawa mana kalangkung kusabab pupus garwana eta nuhun saya orang sudah tukang gue kemarin wadah Pageragengan sehingga gak ada pantangan orang masih ada terbarangan orang Senin soalnya kalau misalnya iya bagaimana pakai botek pada ramir sering teman deh kabungkur air pintar teman tapi kita buruk pewacan kan wacannya maca biasa maca tapi itu tidak nemang air tidak nemang tapi itu biasa maca tadi itu biasa maca namanya di biskawan dari pasien mulai di udan lah gitu kan sebenarnya banyak bicaraan kayak bukan boleh di tempat Pageragengan masih kan ya saudara Kahatur Saiji Nagri Kahatur Saiji Nagri Ngaran Nagri Jamin Era Rajana Tilar Kadaton anu mata keluasan Dina bawaning tresna sungkawa mana kalangkung wisaba pupus garwana sok kapapilon anu terang eta sempalan wacanawan hadiah 200.000 bangun dina pupuk biasanya Kahatur Saiji Nagri Naranagri Jamin Era Rajana Tilar Kadaton Luasan di Nabawaring Tresna sungkawa marang kalangkung kusabab pupus garwana tapi senangnya itu senang biasanya hamon jangan telu kalau nu aku ada pernah malam sawah kali aja yang hiburan sarak tamat sana gila tuh saha jenengan atau saha ngambilnya gerhana habis daun toh jadi Pak Muspika Rababu karena mereka itu ahli kakak dan ini salah satu kejadian petengnya hitamnya kerjaan Galunggung sejarah besok itu pernah sekarang itu Galunggung gitu. Waalaikumsalam sampai kemarin sedikit si goreng makan sudah ayos dan keluar sampai sini bidang artistik seharusnya orang kedah di awal besar nyata kedah kuning yang hilang naskah kantos bagi upaya orang artistik kan dengan naskah antara naskah bakal lapor pasal isinya di mana naskah anu bari dipidamon diproduksi kurang di aos singgemat kalayan kurang kedah terang maksa tina
sadar pihak anu aya dina naskah oge maksud-maksud utamina sutradarana. Kitunna penata artistik teh raket pisan hubunganna sareng sutradara. Margi tina naskah seueur pisan anu baris dijentrekeun ka penonton kena anu kaemu ku sutradara anu ku sanes mah biasana tara kaemu artistik utamina sok dinakel kana hal-hal anu aya sari-sari simbol henteu sadayana artistik mangrupi hal-hal anu nyata. Nah, kukituna kurang kedah apa pisan pamaksaan sutradara nah bari didunyakeun mangrupi simbol tetapi bari didunyakeun mangrupi kanyataanna anu sanyataan. Anu dipedamel di dieu simkuring dina panggung si Ujang di Doraemon wangsul deui ka sabaraha tahun kapungkur kaping sabaraha belanjaan kaping sabaraha bulan Marte kaping sabaraha bulan Harit dan bulan Sapasi ayeuna mah teu apa mali sepuh-sepuh anu apalagi mau kopi gajian jangan bulan anu Ramadan masuk dari nyawa bulan romantis. Nah, di buruan teh angkor seueur kaulina anu dipidawang urang kali. Simkuring dina ieu panggung hoyong newongkeun sababaraha puluh taun kapoerna di buruan teh sok aya salai. Salai teh nyaeta pawangunan awi anu disimpenan pare awi-awi anu diurut ku hoe supados kitu hilap urang dieun kapungkur teh awi teh kacida pisan seueur gunana. Kapaksa bingung teh mau dibedakeun. Kau bukan semua. Yang dorong kopi paling panjang. Juga ada artistikan film Pamali 2. Upaya biasa saya film kedua, jadi laku. Pamali kita tradisi orang Sunda kan ada yang coba paharaman, kapamalian, pasaduan, pantrangan, mitos, buyut, kan? Kalau begitu itu nggak lama film kapamalian. Karena sekali masihan ini mobil workshop ngaben karena karena Korea kamu benyit dia sarang dewasa gitu. Bisa nengah sampai kamar sebelah sini itu sekali teh. Bukan? 10 tahun itu sekali. Ya terngajar tari di situ. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasana dicampur Sunda Indonesia. Ngadamel tarian atau tatapi koreografi sama dina drama mas tarinya disebutna gerak. Mati pamitari benten sareng gerak dina drama ngabantosan manjangkeun cariosan ku gerak gitu dan sama sanes-sanes. Nah, dino ngagarap urang kali dina Doraemon seseuna nyana budaya keseharian. Aya gerakan punten, aya gerakan silih toer, itu budaya keseharian zaman kapungkur abdi nuju alit. Masih kena dianggo punten, aya nama barudak tananya. Hei Bu. Nah, terus itu terus aya kaulinan barudak nuju bulan kapungkur abdi masih kene aya ngalaman tambulan aya uji kalangkamun di dieu mah teu di pasti kan kalimat itu aya laguna aya lagu-laguna tapi pastinya maki
sapertos kanggo joget paminada mah koreografi atanapi gerak dina drama kantos ngukur kana naskah sareng kahoyong sutradara hoyongna kumaha teu bedang-bedang ieu mah ide abdi kudu kieu sutradara kieu kedah nurut ka sutradara ieu hoyongna kieu imajinasina kieu janten sakumaha aya ide ditawiskeun heula ka sutradara pamikir kumaha pamika anggo hatur nuhun teu wae pamikeun di lobby nah seperti itu janten ulang kali disesuaikan sareng karakter sareng usia sareng lebet naskah sareng lagu oge sapertos mencit hayang kumaha gerakan mencit zaman kapungkur oh kitu terus direken laguna nah seperti itu terus ngagobok teh kumaha pamina ngagobok babaung itu kan teu mungkin da teh nyarangi janten ku gerakan ieu siga teh segani pamisikan mun pamitu yosnya nah terus itu mun aya tambihan dina Doraemon mah kumargi Bapak pimpinan gaduh gerak khusus abdi dianggo dina endingna nyaeta gerakan jeu eta gerakan khusus Bapak pimpinan nya jangan tari kriya tarian anu dipasikeun ka puturna upami hoyong di jajan di kriya kedang di gerak kieu bae pasti jajan nah seperti itu jantan ada manga gerak di drama dewasa atau drama ulang kali disesuaikan sareng besi naskah kahoyong sutradara oge karakter anak-anak bahagia sedih atanapi kecewa atanapi ngambek nah seperti itu kedah aya ieu kedah aya sambung nyambung sareng suasana oge kedah nyambung seperti itu panggilan pangi aya workshop tentang gerak drama banyak pamit aya mah da kumaha tuh biasa manjang kayak panggilan kapayeuna aya workshop gerak tari sareng gerak kanggo drama hatur nuhun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kagungan caoge salah pengantin pengarang Sunda nebetek kanggo di suara